Sampurasun. Kampes. Pak. Dengan dua ya pantaunya. Lah, kumaha da mah? Alhamdulillah pangestu samarana. Saminya. Nuhun. Sok, sudah. Mangga. Rahim tepang deui sareng simkuring. Dina rohyana ayeuna panginten urang saparantos perjalanan kamari dina ngadokumentasikeun teh. Ayeuna urang majeng kana ngadokumentasikeun deui ka pengrajin-pengrajin. Ieu salah sageusna pengrajin anu kasebat pertengahan. Enten tinu termuda teras pangorana anu naon teh kagolong bapak-bapak terus anu sepuh. Nah, jadi 3 generasi tadi antawisna ieu di gedengan simkuring aya saha kan namanya teh kan? Kamal. Oh, namina teh Kamal. Perjalanan akan ngawitan kana iket teh datang ngawitanana kumaha sejarahna misal akan ngawitan ieu sareng saja bina teh kumaha ngawitanana kumaha kan kawitna iket teh segi opat. Segi opat ieu kan dicanap ieu unggul tapung sina dipraktiskeun teh pada teh teuing tapi terlepas nu segi opat gitu. Oh, di tina segi opat teh disihitilukeun heula nya. Pas ieu ieu pan parekos. Iya, parekos. Dah lenteng teh ya. Haruskeun teh matak fungsina ku abdi di ieukeun teh di praktiskeun teh supados teu lenteng heula jadi terus langsung nganggo we gitu. Langsung eta janten laras-laras pakis gitu. Jadi menghemat waktu. Tekan ka mah iket teh kieu anu buhun mah. Nah, ku abdi di terus ieu teh pan langsung di ieu dibentukeun deui. Dina kumaha ge mah dilakung disayan deui gitu. Oh, dia rapih deui dia. Rapih deui mun dihandap. Berarti pon model-model di damel. Terusna da naon teh teras sasarengan sareng abdi ngawitan pertemuan antara antawis abdi sareng Kang Kamal teh ngawitan nama kieu kararesan abdi di sekolah terus masihan tugas ka kandijantan alo nya katanya kandijantan alo nah ninggal hasil tinu tugas eta teh dinu mun telepatna ditugaskeun teh ngadamel miniatur rumahnya miniatur bumi miniatur saung pas ninggal kitu ngagebeg alah ieu berarti aya pengrajin. Nah, abdi langsung ngajug juga dieu nya petang sareng Kang Kamal ngawitan ngobrol ngalir ngidul bab perawian bab pengrajin hari teh menuju ngadamel naon hari teh nya ngadamel miniatur ieu dia begitu extreme chopper. Oh, ngadamel motoran motor perahu gitar ari tinu sadayana tina awi nya ngawitan eta. Nah, eta abdi kataji ngawitan karaji Kang Kamal terus oge langkung caket kadienakeun teh enten kabuka kumaha cenah urang eta urang ngadamel. Anjeunna ge Pak hari teh bener tepat mah teu tiasa aja kan. Kabita gitu teu tiasa. Kumaha abi percanten ninggal karakter pasti tiasa ieu mah gitu. Tamina mah sinkron. Tah namanya sinkron. Ya. Nah, kami terdapat pangkat tilu geus lebih. Ya, ada mah. Akang teh jadinya nya akang teh ngasongkeun ka abdi teh. Ieu kieu sanes. Nya bertahap tinggal ngawitan kualitas ieu teh. Ku abdi bertahapnya ku abdi teh. Ku abdi teh di
aya nu sapalih didagangkeun anu henteu tapi dipupuk teras ka sumangatanana. Nah dugikeun Kak ternyata Kang Kamal ieu teh justru malah jadi meningkat secara kualitas. Langkung terang weh kumaha ngawitanana ngawitan dina membentukna tinu kawitan tina segi opat ieukeun pasihan ku sim kuring teh di pasihan patokan-patokan ngadamel metode ikatna. Nah terasa berkembang anjeun akhirna Kang Kamal ieu teh ngaproduksina nu katalah mah sae gitu pangieuna dinten ka diantawisnya gitu salahnya saya mung kondisina anjeunna caket pisan karena kanu aslina eta gitu nya. Nah sadana oge reproduksi mah sami nya saya gitu mung. Nah kan paling pageuh dina ngajaga karena orisinalitasna gitu Kang nya eta. Nah ayeuna ari eta Kang ari sabaraha lami nya ngadamel ieu yang langkung 12 tahunan 12 tahunan tuh 12 tahun lami aku ge hirap deui bahasa dah eta mah ngaguluyur jadi nya. Nah tah salami 12 tahun ieu eta akan karetegna naon maksudnya kareteg teh motivasi ngadamel ikat ieu teh bahwa dari orang jantan produksi teh tadina hoyongna kumaha gitu ternyata maksad enggak buat hoyong weh ngadamel ieu gitu. Intina mah hoyong jelaskeun dinu beban iket supados anak muda ayeuna teh dina iket teh teu paruman teuing Bang. Jadi ngawarakeun heula tes praktis mah oh ieu geuningan bentuk iket teh kieu. Ieu teh kieu pan penamianna ge tos benten-benten terus ieu pan eta tos ngaeukeun bentuk-bentuk iket Sunda khususna gitu. Jadi ngamumule kadituna muhun ngamumule gitu. Jadi memulai pengenalan kanggo anak muda. Jadi tinggal awitan wae ge sareng simpeun tos samisi ieu teh. Tos samisi kanggo memulai janten fokusna teh sanes kana penjualan ngawetan mah fokusna teh kana ieu we barudak semangat malahan mah sabaraha kodi kan dibagikeun mimiti promosi sabaraha kodi dibagikeun tah gitu visi-misi pangetan tina pengenalan nu tamina mah pengenalan heula jenis-jenis iket Sunda teh nu kumaha beragam pan seueur pisan jenisna anu utamina paling ka dieu mah seueur anu modif teh asal modif kidadang mah ngawitan ieu tinu kawitan dinu produksi ieu nu mesin kawitan teh kumaha mesin teh akang teh ngawitan teh kawit nama manual ya sayana jadi mesin jadi heula mesin teh kawitna mah anu digujes teh anu mesin manual digujes teu asa eta teh kan alhamdulillah dan ningali kana kiamat ya. Jadi dinu ngadamel ku sabab kana kualitas ternyata tina geuningan tina mesin-mesin manual teh nyalahirkeun mohon ngalahirkeun ikan teh dinu jahitanana saraya gitu nya. Sapantasna mesin eta kumaha eta Kang eta? Da saparantosa eta nyaupkeun ka direuna abdi ngemutan hoyong lebih ringan deui pekerjaanana kumaha gitu ya. Ngawitan nabih mesin heula nyobi-nyobi tekan aku ringan hadirna nabih deui gitu alhamdulillah. Ada ngawitan nambah mesin teh untuk mempermudah itu pamilya kalarasan waktu eta teh sing kuring teh aya gini nya mesin nya dikadikeun heula mesin juki na teh juki nya da mereka tipikal eta nya barita di agangkeun heula selami alhamdulillah palinnya tinu hasil perputaran teh kapeser jangsang gitu dah. Nah salami ieu
bantosan kusaha ngawitan di bantosanana. Ngawitan di bantosan mah nya aku raka Kuraka, janten teu waka tebih milari sanes. Nu saya aya heula we aya. Di supados di nu mayarna mah. Ya. So eta teh ayeuna nu ngabantosan teh sabaraha jalmi ayeuna teh? Ayeuna nu ngabantosan teh atos aya upatan alhamdulillah. Nya janten teh aya we sistem padamel sistem juragan tebihnya. Tebih. Teh kadinya mah nya urang babarengan we meureun judul lagi ikat pan rantai urang siri ikat ke gotong royong teh pan. Gotong royong jadi saiketan. Kaduna ngahasilkeun. Ya kok gotong royong ada lebih teh bade tiasa gotong royong kumaha gitu saiketan nya gitu. Terus saiket mah salah di sabengkeut mah pan tes ada ieu. Otak dina non teh cing pageh kancing geuningannya sing sarengsep pageh iket teh magehkeun heula teh nya magehkeun heula tah nu kakang dipagehkeun ayeuna teh nu ngabantosan akang eta nah hati keluarga tetapi ayeuna teh sanes di keluarga alhamdulillah sadayana mohon lima angkat heula keluarga terus da ngawitan ti pribadi pangintennya terus melebar gitu. Nah alhamdulillah kitu heula keluarga heula terus keluarga kadituna berenang ke masyarakat anu catat atuh ka masyarakat anu aya di kampung ieu kajahit gitu mudah-mudahan ari ku gotong royong wadanya nanaon oge justru eta teh cita-cita abdi kapungkur hayang teh jadi minimal membuka peluang usaha gitu gitu jadi hayang ngangkat para warga nem saderek abdi atunya nu umumna berenang anu di kampung ieu ulah begikeun ka ieu teh lah lumayan mohon aya tangge-tanggean ya lumayan jadi pan aya nilai ieu nilai ekonomisnya gitu nya dan biasa disebatkeun yen gotong royong teh naon teh sok sanes ngan saukur tinu babakti teh bakal jadi bakal janten aya buruhna meunya yang gitu. Nah, cuman nu langkung dasarna mah anger gitu nya gotong royong di duluranana gitu nya. Jadi ku gotong royong duluran kaikat kahijikeun oge kaangkat kasejahterakeun menuju kesejahteraan mah gitu nya. Eta jantung teh aya lah istilah padamel mah istilahna sasarengan urang mah. Nah, gitu ya, si angkat padamel kedah jadi bos. Isinnya isin mah tebihkeun. Nah, yang anu ngabantosan ayeuna anu kanu ieuna sabaraha jenis tah ieu nu kakang kantos didamel diikat praktiskeun teh. Kan kan ngawitan mah tinu segi opat tetebih tidinya eta mah nya akang mah nya terlepas tina patokan eta nu segi opatna tadina opat siku teh opat juru nya dan dina muncul lagi kada aya opat juru we gitu aya opat eta nah eta nu tos parantos dijantenkeun iket praktis ku akang kiten-kiten emut teh naon wae kan kami iket praktis anu tinu segi opat mah anu di praktiskeun tinu segi opat panginten aya kana sabaraha rupi bentuknya seueur nya seueur lumayan apa ngambil etang hiji-hijina mah aduh lumayan ya ada bisa meureun mahkota bangsa seperti hari itu parekos nya barang-barang semplak tah eta nah eta teh aya ide ngamunculkeun akang atanapi pesanan konsumen hoyong kieu misalnya teh atanapi duanana gitu teh kumaha tah nya nu tamena mah pastina ge duanana kadang aya nu request bentuk itu mohon kadang abdi hoyong ngamunculkeun deui iket anu buhun ngawanohkeun kanu generasi ayeuna mohon janten ieu nu buhun teh gitu pengenalanana dipraktiskeun teh supados tinggal nganggo. Tah salami ieu anu pesen ka akang ieu urang mana wae Kang gitu.
Ya alhamdulillah upami anu pesen mah nya nami lagi ikat pan opat pasagi tidi itu tidi Itu opat penjuru ya. opat penjuru Oh, kelihatan berarti kini kalian araya katanya. alhamdulillah gitu. Berarti anu ti kulon oge aya berarti mun Iya, anu tos dugi ke Amerikanya, jalur ke alhamdulillah, Ban Barat tuh berarti. Barat Amerika Lamun anu ti wetana Arab. tah gini kan dina hiji opat Opat penjuru. pojok eta teh siku eta teh gini kan asli Asli yang ngagaingkeun ya. Ngagaingkeun ya ke jalur ka ditu nya saya. Nah, Kang ari ieu teh alamatnya di mana ieu teh? itu alamat teh aya di Kampung Legokloa anu aya teh di Desa Langonsari, Langonsari. Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Nah, ieu tadi abi pas ka dieu teh ninggal aya tulisan ya. Kang teh aya gok buhun. Gok buhun. Nah, eta teh di mana eta Kang inspirasi eta teh? Eta muncul ide teh penamian legok buhun teh eta hoyong ngawonokeun yen di Kampung Legokloa teh masih keneh aya nu ngamumule anu buhun-buhun gitu terus kesenianana atuh dina iketna sareng sejabina Berarti legok dirinya mah maksana teh nami perkampungan nami perkampungan jadi tina legok loa teh Legokloa sanes legok tapak genteng kades. sanes itu Sanesna. Jadi tina legok loa dicanak. Legokloa dicanak legok na hungkul. Oh. Janten maksana mah panginten legok buhun teh. Jadi di legok loa teh aya anu mulai anu kabuhunan gitu. Salah satunya Ya dari kan kita itu merenan ai nami-nami nu legok mah apan kayak itu teh nampung ngadinya. nampung Gitu. dia nampung ya Sama legok buhun tuh. Nah. Atuh pun mudah-mudahan kayak jadi puseur Ya, gitu. terus ya legok dari situ nya Dari situ. kan Nah, mau di damel yoge sami tetep di tidinya nya Tetepi tapi jadi di damel heula we di damel heula. Anu Orisinilna, orisinilna. hmm. Kadang-kadang aya nu ninggal anu iketna sae tina segi opat. Wabi diekeun di damel inspirasi gitu. Inspirasi teh dipraktiskeun. dipraktiskeun Mun gitu. anu ka diguntingan Diguntingan. saja bina gitu nya Mun. tapi ente maksa yang iya nya da No, sih mun. da paksa oge ngawanohkeun gitu nya Ngawanohkeun supados instan. tah Ya enak pokokna atuh ayeuna Tah, eta. segala instan. instan ngawitana teh pamit apa tina mie Mie instan geun. mie diinstankeun Ingat ge mun aya nu instan aya mah. tapi urang mah menuju kana sae kan itu Kana namanya sae, ngomong. nembe satahap teh nya nembe ngawanohkeun nah eta salajengna kan tadi teh akang nyebatkeun bahwa hoyong ngalestarikeun hoyong mulai lah gitu eta kumaha tah Kang eta tahap-tahapna Kang Ngalestarikeun hilap deui. tadi teh akang ngaekeun hoyong tinu ngalestarikeun tinu ngamumule teh meureun anu kahiji mah tadi teh ngawanohkeun tah tos ngawanohkeun teh aya tos panoh kumaha ieu bari dikumahakeun deui ieu si iket teh gitu Tah mun dari segi ngalestarikeun teh urang kan saukur ngalestarikeun mungkul. Mohon justru ngalestarikeun teh kudu bari jeung bisa ngayekeun isi beuteuk. Nah, Gitu. Kadang-kadang kan kenapa lestari itu jadi hasil kunaon gitu. jadi orang teh semangat gitu. jadi kedah aya naon teh Ya, silih tunjang gitu tunjang tiba ieu ngalestarikeun tapi ngahasilkeun oge gitu. da badan dina badan ngalestarikeun oge prioritas lagi Tah badanna gitu eta nah saya ngalestarikeun bari ku guru bukan gitu. eta Ngalestarikeun teh. jadi ngawanohkeun terus panginten dina naon teh ngananamkeun karakterna ongkoh pangintennya dan karakter papanginten eta dina bab ngawanohkeun dina bab naon teh ngananamkeun karakter mah
dina iket teh beureun ditundaan carita meunya ku akang eta sok di jampean heula Kang misalnya cing paling tar ieu barudak Kang misalnya gitu sok gitu tara ngadamel teh gitu ari duit kali tacan tahapna nya tacan ka ieu keuna ari penanaman eta mah dasana tina iketna tinu gerakan misalnya aya berarti aya nu carita hungkul dina iket mah gitu nya carita hungkul sanes tugas sanes pengen tanya mohon tugas sanes da ieu mah saukur iket gitu ya akang mah fokus kana ngadamelan iket fokus kana nyebarkeun iket praktisna ngawanokeun dina hungkul kanggo bagian penanaman karakter nama mungkin ya dina sewang-sewangan kumaha teh misalnya pami kecamatan panten eta pami kecamatan ngadamel iket anu sesuai sareng karakterna eta kumaha kan pandangan pami per kecamatan mah upami tiasa gitu hoyongna mah per kecamatan teh tos tiasa gaduh model iket ciri khas per kecamatan kahoyongna mah mung panginten da teu gampil prosesna itu wae nuhun kedaya sini rojong teh antawis urang masyarakat sareng pamarentah berarti tilu sareng pamarentah nya berarti aya tilu harapan nya urang teh jadi di nu ngiket teh meureun kieu di nu ngiket teh tilu harapan teh hiji harapan anu ngalestarikeunana dua harapan masyarakat tilu harapan pamarentahna jadi tilu harapan itu teh kaiket kahijikeun jadi tina ngagotong urang teh bieu sauyunan teh we nya gitu nya kahoyongna mah per kecamatan teh terus gaduh masing-masing gaduh bentuk iket teh janten ciri khas per kecamatan teh oh ieu kecamatan anu bentuk iketna sareng motif-motifna teh kieu kecamatan ieu kieu tah kahoyongna mah dugi kadinya gitu. Tah mudah-mudahan we eta janten program urang sadayana PR ya urang mah mudah-mudahan ti pihak pemerintah mah mudah-mudahan ngarojong gitu sampai ngarojong urang pantun teras urang mah bergerak gitu. Tah nya kitu teh apan ulah saukur pemerintah teh hoyong lestarikeun ieu tapi teu jeung ieuna gitu. Teu sareng rojonganana. Tah tapi sareng ieu oke gitu banyak ke dapur wungkulnya kena jeung teh ngamu mulai kaangkat atau ieu dage kaangkat sejahtera anaknya gitu oke kamar ieu masyarakat jangan berdaya sareng gitu kahoyong mah berarti ngahijikeun sabaraha bidang eta Kang hijina nu katinggal teh berarti ngahijikeun antawis budaya ekonomi sareng edukasi sareng pendidikan edukasi yang mudah-mudahan tanya kapayuna kawujud mudah-mudahan atuh ngadangu ka pemerintahna supados ieu janten PR bersama orang tetap teras atuh Kang ieu hatur nuhun karena ieu kaganggu waktuna pancen Kang nuju ngadamel ieu sapunten bilih naon tadi tadi diobrolkeun di ieukeun teh pilih naon teh pilih anu teh raos kitu nya ngapunten oge mudah-mudahan harapan urang sadaya teh eta ka wujudkeun iket kalestarikeun oge masyarakat kasejahterakeun oge gotong royongna kabentuk sesuai sareng ieu sareng moto Kabupaten Bandung pan sabilulungan nya wujudkeun tah sakitu pangnya hatur nuhun pisan. Amit atas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.